Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana patepang dangu deui sareng dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Hiji kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten seni budaya sareng sakudak sakedikna aya informasi. Pamugi kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala, sehat sadayana sakula wargi oge digampilkeun segarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana hatur nuhun kasakumna pangrojong ti para wargi kaum dangu anu mangrupi manco kana kontena, atuh anu parantos subscribe, anu parantos nge-like, oge ku nyerat dina komentna sareng ngabagikeun link videona. Boh bilih anu teu acan subscribe, mangga kantun diklik wae seratan subscribe anu aya di palih handap katuh videona. Carios anu nuju di pedar judulna Anak Titisan Iblis, seratan Rudian Sah anu mangrupikeun terasan tina carios balad siluman. Kumaha terasna carios anu nuju medar Randi sareng anu sanesna? Mangga supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajengkeun. Aduh, pamikiran anak ulah semet kadinya wungkulur. Pikirkan mah kumaha carana. Sangkan urang bisa tanggung jawab ngamankeun ieu lembur bebarengan. Oh gitu, sabilulungan kinya. Iya gitu, sabilulungan. Guyub urang teh kudu kitu. Ulah ngerasa ngitung rugi, untung gitu dah. Dumeh beuting kamari anjeun geus ngarondah isukna jadi mugen embung ngarondah deui. Nya, rek bisa disebut gotong royong kumaha ari kitu carana. Hah? Tembal kidamiri tandes. Sedengkeun ari warga harita tembong terus silih reret. Menta jawaban masing-masing. Nah kabeh aya nu satuju atawa moal kana pamanggihna kidamiri bieu. Kumaha ayeuna? Nah kabeh bakal siap jeung satuju moal kana pamanggihan kula. Jeung bangna kula ngayakeun kieu teh bakating punyaah we ka aranjeuh sakabeh. Bakating punyaah. Kula mah teu ridho lamun lembur kula kudu diteror ku makhluk anu geus loba ngahakan korban. Bari kula sorangan ge can apal teh makhluk naon? Makhluk ti bangsa mana anu geus ngalakukeunana? Nah anu disebut naon teh? Pahbir naon teh? Pampir ki. Wah, eta pampir naon teh dara kula naon teh. Ah teuing pokona nah ti bangsa urang keneh atawa ti bangsa siluman kitu tah. Tapi deui ari disebutkeun pagawean manusia mah asa mustahilnya. Mustahil. Aya oge ngan saukur dina dongeng-dongeng wungkul nu kitu teh. Satuju ki. Malah lamutnya teh aya jalma anu ngalakukeunana sawadaya kitu eta mah karna ngalap ilmu hideung siga teh teu mustahil lamun nya teh aya jalma anu ngalakukeunana kitu nya bener teh Sugaan teh ilmu bolao. Yo ilmu teh aya ilmu hideung, aya ilmu bodas, naon teh aliran hitam, aliran putih kitu tah anu kitu mah biasana tina aliran hideung. Ya satuju pisan Nur. Bisa jadi eta teh aya manusia nu ngalap ilmu hideung lah. Wah, kuring oge satuju pisan ayeuna mah euy. Ayeuna mah urang kompak rayu, ngararonda tiap peuting mah. Kumaha kabeh geus siap teh? Teuing eta teh teu kompak kitu urang teh lah. Atuh, nu balik soku. Bebarengan gerak. Tiba itu kumaha? Siap teu? Siap. Bagaimana yang sebelah kiri? Siap. Dah, gitu atuh. Pan resep kompak mah.
Kidamiri atoh oge aparat desa nu sejena pada marahmai bungah dumeh babadamianana henteu hese. Pak Amir polisi desa harita mimiti kadenge nyuara anu tembong keur diuk sila di hareupeun warga ngarendeng jeung Kidamiri. Alhamdulillah ayeuna kabeh kompak geuningan ki. Tinggal urang wae anu ngatur waktu ayeuna mah bagian malam naon bae warga dina ngaronana tiap grupna. Paisi eta dipotong atuh kalimatna. Era hareupeun warga men ka meh kartieun kitu. Ulangi deui. Nya ulangi deui sok. Alhamdulillah ayeuna kabeh kompak geuningan ki tinggal urangna wae anu ngatur waktu ayeuna mah bagean malam naon wae warga dina ngaronda tiap grupna. Malah beki lieur ieu mah Paisi mah. Nya geus kieu atuh. Sumuhun Paisi. Henteu hese geuning warga teh nya tuh. Karompak wae di lembur urang mah. Ngan kudu gawaci dicegah teh euy. Warga ulah sampakeun kalalajuan nuduh ka jalma sejen anu ngalakukeunana bari tantu bener. Eta teh geus loba kacurigaan ieu teh. Tembak Kidamiri bari mangut. Nya ringkesna para wargi kaum dangu netizen sadayana. Gempungan teh harita geus rengse aya dina kesapukan. Sabab warga kabeh oge harita tuluy satuju. Nya malam naon bae oge kabeh sakirana bakal lowong ku waktu bari cager awak mah bakal tarurun ti peuting. Pikeun ngeusian jumlah warga anu ngararonda bisi kurang ti 10 urang anu kaluar. Mangsa datang nawan Cipeuting sakumaha anu geus dibadamikeun teh ku sakabeh warga. Nalika ti waktu beurang keneh di balai desa peuting harita ngararonda teh terus dirempegan di jumlahna. Hiliwirna angin peuting anu tiis nyelecep kana tulang sumsum teh ngajadikeun warga anu keur ngararonda oge jadi katirisan teu cukup dihayungkung ku sarung wungkul. Alah, tiris pisan geuting euy. Namun ditiris-tiris teuing nya. Pedah halodok itu ting atau pedah usum hujan ieu teh. Teu cukup ku nginum cikopi jeung dihayungkung ku sarung wungkul ieu teh aduh. Kot kanyecep kieu kana tulang sumsum. Sarua dewek ge puguh toh. Tiris pisan euy. Ieu mah kudu nyieun sanedurukan geura ameh henteu tiris teuing. Tembak warga anu sejen. Warga anu disebut ngaranna To atawa jelas nama Ato kadenge nyarita deui. Dewek satuju euy. Juga tuh itu duaan atawa limaan kadarinya. Geraneangan bahan awi garing jeung durukanana atawa suluh naon we anu kapanggih. Ku dewek kabeh diraguan di dieu. Jig. Cek Ato, Nya tuh opatan we ayo anteur dewek ngala awi garing deket kebon. Heuk, urang tuh. nya jadi nama ngan opatan harita ngalabring pikeun ngarala awi garing ka kebon awi sisi lembur. Maranehna marawa batre jeung nyorotan jalan bisi manggih tempat anu poe. Di tempat sejen, di pos ronda tinggal genepan harita anu ngarobrol. Nya atau anu keur kadenge cubarita. Hari Kang Jaet jeung Kang Irfan budakna Kang Randi ayeuna kumaha? Geus cager cenah euy. Teu kadenge deui kabarna ya. Alhamdulillah Kang Ato. Kang Jaet mah isuk keneh oge geus mendingan. Ngan eta Jang Irfan mah beuki parna wae kaayaanana. Awakna jadi biru kabeh semu geuneuk. Siga aya anu kumaha nya kitu tah? Racun kitu dina awakna. Keracunan kupura orai gijingan nama teteh. Oh. Nah, yang ucup mah apalan? Tas ngalongok nya ka imahna? Tembak Jang Ato penasaran. Sumuhun Kong.
tadi sabada ti balai desa teh abdi mah teras nyimpangnya ka itu ka mina Kang Randi heula malah disarengan ku Jang Badru katut Jang Boim tadi teh tah jadi kitu kaayaan teh Kang kaayaan Jang Irfan aduh kacida pikawatireun pisan kaayaan teh budak teh Ayo atuh. Engke urang ngeuringan lembur terus nyimpang ka imahna Jang Randi. Urang longo kaya Adi Irfan teh ayeuna kumaha? nya hayu tapi anu rek ngarala awi garing teh terus kamarananya geus liwat saparapat jam can katara baralik padahal mah deukeut ieu jarakna oge pirang ka tukang kebon tiu di dinya lin tapi ayeuna mah katingali can buntruk nya terus kamarana cenah manusia teh ngarala awina nya nah habat terus ngaramplong kitu eta teh ngadon parayan gapleh heula kitu di ditu piraku atuh poe kitu lagi di dieu main gapleh mah nya ieu mah bisi kitu ayo atuh urang susulan bisi kumaha onam cek warga sejena anu hatena mimiti ngarasa salempang teu puguh rasa nya geus kitu mah genep pananah teu kaleket terus ngelengkahkeun sukuna pikeun terus arinit nyusulan batur-baturna anu keur ngarala awi garing ka kebon awi rasa katiris ku kabehanana geus teu dirasa sabab hariwangan ku batur-baturna anu ngadadak leungit sedengkeun jalma anu keur diteanganana eta Ucup jeung 3 urang baturna ti tadi keneh oge geus tepi ka tempat anu dituju ngala awi atawa naon we suluh garing jang nyieun senedurukan di pos ronda lo batu geuning awi garing coy ngagalau ler tuh teu kudu hese neangan nya Kang ayo cing segut ngalana cek nu saurang deui singkatna carita kabeh ge geus berenang ngala suluh garing teh anu cukup loba Ucup jeung 3 urang baturna geus ngaralengkahkeun deui sukuna maksud arek terus baralik deui ka pos ronda bari jeung marawa awi suluh tapi karek oge tilu lengkah joal gorobas teh tirungkun awi bari jeung kaayaan poek ngadadak aya nu kaluar tangtungan budak leutik sorot panon moncorong hurung mencerong ke 4 urang jalma anu harita langsung ngabaralikeun awakna ka tukang bari jeung kaget. Loh, budak saha itu Kang? Aya budak leutik nyamperkeun ka urang. Budak hideung kitu. Eta panonna hurung warna hejo deui. aduh yakin ieu mah budak hideung euy kudu kumaha ye urang patalaku supaya budak hideung kita nyingkah kabeh nyangkana teh budak hideung bae kasih Sukmara teh anu can mang bulan-bulan diurus ku Nyai Cangkurileun duka teuing dibere naon nyaho-nyaho si Sukmara jadi kayaan kitu rupa tindak tandukna jadi garang jeung barangasa resep ngahakan korban nya anu can kaguar ku urang sadayana teh naon sabab musababna bet jadi kitu tenang lur orang opatan lah per ulah sieun hayu urang barengan ngadoa geura cek nusa urang neger-neger maneh urangan rasa kasieuna dumeh di dinya aya batur harita telila kadenge si Sukmara oge ngagerem nembongkeun sihung anu rangeteng nembrakeun sima para warga anu keur ngalasuluh kabehanana teu wudu malundur reuwas kasima ku eta kaayaan tur can ge leungit rasa kareuwasna kabeh teu bisa menge kabeh pating burileng nalamru rubuh bangsa teu kanyahoan si Sukmara ngalahukeun tindakan teu kaduga-duga
Nyaho-nyaho dina leungeun si Sukmara rantuy jantung jalma baseuh keneh nu ngucur ku getih. Anu tuluy dihuapkeun bari digayem ku manehna kot kacacamuilan. Sanggeus beak mangan jeleng les. Jirim Sukmara langsung miles waktu ngagajelem kanu poek. Ninggalkeun opat layon sakaligus anu nalambru nang kuban mandi getih. Telila warga rombongan anu dipimpin ku Ato anjog ke tempat ngalasulu. Astagfirullahaladzim. Ucup. Kunaon maneh teh batin kieu? Ba. Aduh. Kalak ye. Mamimitian urang teh ngaronda ketat ti lobaan. Kuring kalaka beki angot kejadianana. Aduh, ieu korban sapeuting leuwih teh cilu ieu teh poe. Aduh. Cek warga kabeh pating hareruk. Geus. Ayeuna mah tong ngarodok kitu. Ya. Angguran pecaan warga sajana kitu. Gancang tak kol di pos. Sangkan kabeh warga nyaho kana ieu kejadian. Gancang. Cek Ato marentah pikeun ngebejaan ka warga ngeunaan eta kejadian. Anu saurang teu kaleked langsung lumpat ka pos ronda nakol kohkol. Tanghi. Atuh warga anu kebenaran ngadenge kana eta sora jadi terus pating korejat hudang tina sarena. Silih bejaan teu lila brul. Warga kabeh daratang ka pos ronda. Kidamiri ketut Pak Ici oge anu geus daratang kadengena tumanya meh bareng. Aya naon di teh? Jang, aya naon? Aya bangsat. Mana bangsatna? Mana? Nya benar. Geuwat pejaan ayeuna Pak Ici atuh. Lamun nya aya bangsat di mana atuh geuwat. Geura tuduhkeun. Kakuring lompat ka mana cenah. Eta bangsat teh hayu. Ayeuna urang tepung ku sararea kudu teu peka beunang. Ulah, matak lieur Pak Ici mah ngomong teh. Nu bener atuh. Maksudna geuwat pejaan ayeuna Pak Ici atuh lamun nya aya bangsat di mana atuh geura geuwat tuduhkeun ka kuring lompat ka mana cenah eta bangsat teh hayu ayeuna cuang ka pungkus sararea kudu teu peka beunang. Wah, sarua wae. Lain lieur. Geus. Urang aya naon? Warga anu bieuna beuh kohkol gancang nembalan beri jeung ngadegdeg. Sanes aya bangsat Pak Ici, pakumu, canyeh. Yang mungi ayeuna aya deui korban euy. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh hutan. Karena kaingatkeun. Aduh. Alah kumaha aya geus kieu Pak Ici? Sadeui korban atuh teh, warga. Geuwat bejakeun ka kula ayeuna. Mohon duka atuh kisok. Warga geura jawab. Cek Pak Ici mata clear dina tumanya. Anu janten korban teh nyaeta Kang Ucup sareng Kang Kemet. Oge sareng dua warga sanesna. Anu kiwari janten korban eta dedemit. Ayeuna mah hayu atuh urang tinggal kaayaan ku sadayana di kebon awi Hayu, nu jadi gugulung ku Kang Ato sapara kanca. Sejangan dosan anu bade ngagotong mayit. Ya teuing. Nanya cuang teang. Hayu. Pak Amir polisi desa harita geus teu ngalobakeun deui carita katut pakuwu nyaeta Kidamiri. Maranehna gancang indit dituturkeun ku warga sajena kot kapating gardik buru ka kebon awi. Barang kabeh geus tarpi kanu dituju, kabeh jadi pada kaget jeung garogodeg, bulu pundukna asa terus pating puriding heueung. Waktu nempo kaayaan masing-masing layon anu tetela, dadana gara rowong belah kenca. Getih kental semu garing lalaunan nyerak celakan kana lemah. Panon korban masing-masing maralotot selir paeh panasara. Pak Ici katut Kidamiri can wakalawat tatanya. Malah justru terus merentah ka sakabeh warga cenah ngagarotong layon ku awi leunjeuran satengah-satengah meunang motong harita keneh di eta tempat.
nya teu kudu hese pikeun warna eta awi sabab warga geus iatna aya nu mawa pakarang masing-masing mangsa ngadenge aya tangara ti warga ronda. Hiji mayit masing-masing digotong kuduaan, make lenjeran awi menang motong saukuran jeung jangkungna jalma dewasa harita. Jeung deui kapaksa dua leungeun katut dua sukuna mayit tuluy dibeungkeut ku warga anu ngahaja di talian ku panyoweh bajuna si mayit. Sok kade cing parago kaya nalianana warga bisi ti gubrag mayitna. Ayo jangan to digiringkeun ku aki ayeuna sok buru. Mohon mangga Ki Kuwu siap. Gancang na carita, warga kabeh terus ngagarotong layon ka lemburan disog-srokeun ku kulawarga imahna masing-masing mangsa arek di Pulasara. Anu paling akhir Pak Ici katut Kidamiri terus nuturkeun lengkahna Jang Ato katut warga sajena anu harita keur ngagarotong layon. Nya anu tuluy dibawa ka imahna korban masing-masing. Anu kabeneran eta korban teh nyata namah dulur atau pisan. Sanggeus layon aya di jero imah harita jeung geus dipernahkeun macan ngagoler nyangirah ngaler, tembong Kidamiri katut Pak Ici ngahaja ngadon terus caricing heula ngajakan ngobrol ka Jang Ato. Bari kituna teh kadenge sadudulur nguruskeun kumaha carana engke mulasara mayit, pacampuh jeung sora pamajikan katut anakna korban anu keur careulik. Waktu ditinggalkeun maot kudu jadi salaki oge bapak. Halah. Cing. Udah caritakeun anu sabenerna ka kulaan Jang Ato. Waktu kejadianana eta teh udah di. Kumaha eta teh? Nah Jang Ato teh geus ningali kana rupana eta demit. Sarta kumaha rupana. Kula jeung Pak Icing ngarasa penasaran ieu teh. Hayang apal. Sakaligus urang mikir kumaha carana sangkan nyangkalak eta makhluk lamun geus kanyahoan aya deui datang di lembur urang. Sanes kitu Pak Ici. Ceuk Kidamiri bari ngareret ka Pak Amir anu direret gancang ngajawab. Samohon. Laras pisan Ki Kuwu sim kuring oge penasaran naker ku eta makhluk teh na. Maneh ku ngagalaksak. Galaksak teuing bari ngalakukeun tindakan teh lain di ieu lembur. Urang ngungkul tapina oge jeung di lembur sajian ka Selang. Ku waktu dua peuting kajadian di lembur urang geus aya di kana dua kali kajadianana. Seperti kieu teh. Aduh, bener liur Pak Ici euy. Kela urang baca sorangan. Sumuhun laras pisan Ki Kuwu sim kuring oge penasaran naker ku eta makhluk teh na mani ngagalak-galak. Ya nya geus karti. Nya maksudna mah kitu meureunnan Jang Ato. Nya kitu. Nyaan mata ketir jeung bararingung ieu mah jabanding hate. Leutik mah aki teh ngarasa keung cikan. Atuh Jang Ato kumaha jujutanana geura caritakeun ieu. Jang Ato. Maksud aki teh keung jeung bingung kitu tah. Kumaha carana nyanghareupan ieu masalah? Sok geura caritakeun. Ieu teh sieun bingung hayang seuri deui. Ya pokona kieu Ki, janten kieu jujutanna teh. Salaresna mah abdi teu terang kumaha jalan ka jantenana anu karanapan ku ucup katut warga sajena nembe. Janten abdi oge teu terang. Makhlukna anu mana jeung kumaha rupana teh nyaho. Anu tos ngalakukeun Rajapati nembe di ieu lembur teh. Tah kitu Ki jelasna mah. Secara singkat ku Ato harita terus dicaritakeun anu sabenerna ka Kidamiri katut Pak Amir. Sakaligus ka pribumi anu pareng ngadengekeun kana eta obrolan. Patali jeung anu karanapan ku ucup katut warga sajena nalika arek ngala awi garing tea ka kebon awi jang nyendeut seuneudurukan di pos ronda jeung kabeh siduru. Ngan tetela kabeh ngaranapan cilaka teu kungsi baralik deui diteang ka tempat teh nyampak geus jadi bugang taya nyawaan. Tah janten kitu Ki kaayana mah rek ngarala awi keur nyieun durukan keur siduru tapi teu baralik deui. Kapanggih ku abdi geus kitu. Sakitu kasakaterang abdi mah pamugi salira duaan ngaraos cekap kenging katerangan ti abdi nembe. Daya kieu mah pikeun kaula jadi tambah penasaran. Hayang nyaho kana eta makhluk. Jeung berenang kiwari kula oge boga rancang sajen yo. Hayang bisa ngondang jalma sakti anu dina kagaiban.
rek ditanya sugana palun. Nah di bangsa urang kene atawa lain eta makhluk anu geus ngagemparkeun sakabeh kampung teh atawa di bangsa jin. Sakadap laki. Numutkeun pandangan sim kuring mah urang teh teu perlu panasaranku. Eta makhluk ti mana asalna margi bade ti bangsa urang keneh oge nya eta. Manusia anger we kalintang ngabahayakeun eta teh sabab pangna manusia bisa ngalakukeun seperti kitu teh memang pangaruh tina ilmu sesat gawe. Bareng jeung setan janten. Sami wae bade manusia anu ngalakukeunana oge tetep aya. Kekuatan jin jahat anu marengan eta tindakan manusia alasan. Alasan mah tina ngalap ilmu sangkan sampurna kitu. Elah. Liur Pak Uci mah. Yo, tapi laras oge katanya Pak Ici. Ku perkawis eta. Memang sanes ti dua bangsa atawa beda alam. Tapi bisa dilakukan oge ku manusia jeung jin jahat secara bebarengan. Bisa jadi karena ayeuna perjanjian khusus antara manusia jeung jin atawa setan anu memang nyesatkeun ke manusia. Nyapa tali jeung ilmu bener jeung Pak Ici. Tah mohon kitu. Terus aki tadi nyarios bade milarian praktisi atau paranormal teh bade kumaha teh bade ka mana? Nah yakin aki bakal kenging laratan jami anu dipimaksad. Cek ato kadenge deui manehna nyarita. Kidamiri gancang ngabalon. Bener bisa jang. Aki teh arek nyangan jalma pintar atawa praktisi nya naon we istilahna rek paranormal arek naon we lah. Ngan tapi lain dukun ieu mah. Jeung deui teh teu kudu hesen janganana. Ari sabab aki boga dulur anu ngarti kana ilmu kebatinan. Anu katelahna teh Ambu Zumi. Oh, kitunya Ki. Ya syukur ari kitu mah ari aki gaduh wargi anu memang tiasa kana ilmu batin mah. Sugan we atuh tiasa dipuntangan tulung ku aki. Tur kersaning Gusti ieu perkara teh tiasa kaungkulan oge ku wargi aki. Eta makhluk oge cing teuing katewaknya kacang kelak wargi aki eta. Ya amin amin amin. Nya anu ngalobrol teh parat harita tepi kawanci bedug subuh para wargi kaum dangu. Mang sareueuna warga nyarieun kuburan terus bebersih indit ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Tepung wanci berang nguburkeun layon teh harita geus rengse. Tinggal kulawargana masing-masing anu kiwari pacih ceuh ngatur waktu jeung acara tahlilan nyusur tanah. Sedengkeun di mana Kidamiri, tembong Kidamiri geus sagedang dan make pangsi hideung kampret bodas duduk we sama. Kalawan maksudna arek nepungan dulurna teh anu nelah Ambu Zumi. Ambu Zumi teh hiji wanita sakti, praktisi atawa paranormal anu dumuk matuhna teh aya di puncak Gunung Manglayang. Ambuna. Ambu. Ieu abahna. Kumaha? Arek indit wae ieu teh. Teu keung ku salamatan sorangan jeung kulawarga. Yeuh. Nanaonan bat hayang ikut campur teuing kana masalah anu berat. Kami mah jujur teu panuju abahna. Teu panuju. Weh, jelas kami arek indit atuh Ambu. Ye, teu kudu megatan. Sabab abah teh puguh pupuh di ieu lembur. Wajib usahakeun sangkan ieu lembur katut pangeusina aman deui. Bebas tina gangguan makhluk anu can kanyahoan rupana ku sakabeh pangeusina ieu lembur. Angguran maya doakeun abah teh cing salambot sing hasil pamaksudan. Nya jog wae atuh ka itu geramiang abahna teu beurang dicaram ieu. Cing salamet di jalana. Eta si Ambu Zumi cing daekeun ngabantu kana kasusah urang. Ya amin Ambu, amin amin. Geus kitu mah harita keneh Kidamiri terus turun ngalengkahkeun sukuna kana golodog. Ninggalkeun imahna oge pamajikan anu terus nuturkeun kaluar sarta ngajanteng di pakarangan imah.
Panona museur netep kana tonggong salaki anu beuki lila beuki ngajauhan tur ngiles lebah pengkolan. Ah, salaki aing mah anger we berege. Gede tanggung jawabna deui. Tanggung jawab ka kulawarga pon kitu deui ngecagkeun dongengna. Eta ambu ngiluan ngecagkeun dongengna deui. Rupihna urang cagkeun heula ieu dongeng anak titisan iblis dugi ka dieu. Kumaha terasna eta lalampahan kidamiri teh hasil atanapi henteu? Oge ambu zumi teh kumaha ketakna? Mangga teras manco dina kanal Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Mugi-mugi aya hiburan, aya hikmah sareng manfaat anu tiasa dicandak tina sakura dongeng anu dipadarkeun. Sim kuring nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalepatan dina medarakeun cariosna. Boh bilih aya anu kasabit nami nuju alit kasabat asma dewasa sanes kenging ngahaja-haja mung saukur kalarasan bae. Urang patepang dangu deui dina carios salajengna. Salam baktos sim kuring sejak pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.